Bismillahirrahmanirrahim. Urang lajengkeun deui kana pasal anu salanjutna nyaeta bagian pasal wasyara itu tayamumi hom 1 asya'a halaman 42. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun ari teh hiji pasal wasyara itu tayamumi sareng ari pirang-pirang syarat tayamum hum 1 asya'a eta aya 5 pirang-pirang perkara. Wujudul uzri kahijina nyaeta ku ayana uzur bisa parin ku sabab perjalanan au marodin atawa gering. At-tayammumu ari tayamum logotan cek logot huwa nyaeta huwa eta ari tayamum al qasdu eta ngamaksud yuqalu dicaritakeun naon yam maka neja ka anjeun pulanun saha pulanun pulan bil khairi kalawan kaalusan idza qasada di mana-mana ngamaksud pulan ka anjeun wa fi syar'i jeung cek syara jeung eta urang make tetep jeung ari tayamum cek syara ibaratun eta hiji ibarat an isolitu robi tina ngadepikeunana taneuh ilal wajhi kana wajah wal yadaini jeung kana dua pandangan bisyara itu kalawan pirang-pirang syarat maksusatin anu ditangtukeun wal asru sareng ari asalna fi jawajihi dina meunangna tayamum alkitabu nyaeta kitab Al-Qur'an wasunnatu jeung hadis wasanuridu jeung bakal ngadatangkeun kaula al-adillata kana pirang-pirang dalil fi mawadhi'ihima dina pirang-pirang tempatna itu adillah summa dobato tuluy melenggeran musannif jawaza tayamumi kana meunangna tayamum al-ajza kana apes an isti'malil ma'i tina ngagunakeun kana cai imma li ta'adzurihi samangsa karana uzurna isti'mal aw li usrihi atawa karana hesena li khaufi karana sieun li khaufi dororin kana sieun madarat zahirin anu zahir walil ajzi jeung eta tetep pikeun anu apes asbabun ari pirang-pirang sabab minha eta tetep tina sawarana itu asbab as-safaru ari lelempangan wal marodu jeung gering wal aslu jeung ari asalna pidzalika dina itu tayamum qauluhu eta dawuhan Allah taala falam tajidu maka henteu manggih maraneh kabeh ma'an kana cai patayammu maka tayamum aranjeun kabeh sa'idan kalawan taneuh maketan kumaketan thayyiban anu bersih. Qala parantos ngadawuh sa Ibnu Abbas radhiyallahu anhu mati Ibnu Abbas al mana ari maknana wa in kuntum jeung lamun bukti maraneh kabeh maradha eta gering patayamamu maka kudu tayamum maraneh kabeh wa in kuntum jeung lamun bukti maraneh kabeh ala saparin dina perjalanan falam tajidu maka teu manggihan maraneh kabeh jeung teu manggihan maraneh kabeh ma'an kana cai patayamamu maka kudu tayamum maraneh kabeh summa al-ma'u tuluy ari cai fi haqqil musafiri dina hakna anu musafir lelempangan lahu eta tetep kana itu maun arba'atu ahwalin ari 4 pirang-pirang tingkah aduha ari salah sahijina itu arba'ah ayyatayaqqona
eta ieun ngayakinkeun eta jalma adamal ma'i kana eueuna cai hawalaihi dina kenca katuhuna jalma bi ayakuna kalawan yen bukti eta si jalma fi ba'di romalil bawadi eta dina sawareh leuweung loba geesikan fahadza maka ari ieu jalma ya tayammamu eta tayamum jalma wala yahtaju jeung teu butuh jalma ila talabi kana neangan cai ala rojihi netepan kaul anu rojih lianna talaba lantaran saestuna neanganana wal halata jeung tingkahna hadhihi anu ieu abasun eta heureuy al halatu saniyatu ari tingkah anu kaduana ayu hawija eta yen ngaliwatan jalma wujudal ma'i kana ayana cai haulahu kana sakurilingna jalma tajwijan kalawan ngaliwat qoriban anu deukeut au ba'idan atawa anu jauh pada maka ari ieu jalma yajibu eta wajib ka alaihi ka itu jalma naon at-talabu neangan cai bila hilafin kalawan taya ihtilaf lianna tayamum lantaran saestuna tayamum taharatun eta suci daruratun anu madarat wala darurata jeung teu madarat ma'a imkanit taharati sarta kaungangna susuci bil ma'i kalawan cai al halatu salisatu ari tingkah nu katiluna ayat ayakona eta yen ngayakinkeun jalma musafir wujudal ma'i kana ayana cai hawalaihi dina kenca katuhuna jalma wa hadza jeung ari ieu jalma lahu eta tetep ka itu jalma salasu marotibal ula ari tilu pirang-pirang martabat al ula ari anu kahijina ayakuna eta yen bukti naon al ma'u caina alamasapatin eta tetep dina lalakon yantashiru anu naon teh anu gumelar ilaiha kana itu masapah annaziluna anu turun kabeh lil hatobi karena ngalasuluh wal hasyisi jeung ngalajukut warra'yi jeung anu naon teh ngangon payajibu maka wajib naon asa'yu leumpang ilal ma'i kana cai wala yajuju jeung teu meunang naon atayamum qala parantos ngadawuh saha Muhammad bin Yahya la'allahu kayak naon teh karep-karep jalma yuqarribu eta deukeut jalma min nisbi tina satengah parasahin tina setengah parasah wa hadhil masafatu jeung ari ieu lalakon pusirat eta dipertelakeun itu masafah fauqal masafati dina saluhureun lalakonana inda tawahumi nalika nyangka al martabatu saniyatu ari martabat anu kadua ayakuna eta yen bukti jalma ba'idan eta anu jauh bihaisul lausa kalawan sakira-kira lamun leumpang jalma ilaihi kana itu maun horoja maka keluar naon al waktu pahada maka ari ieu jalma tayammamu eta tayamum jalma alal mazhabi netepan mazhab liannahu lantaran saestuna jalma pakidun eta sepi lil ma'i kana cai fil hali dina waktu harita walau wajaba jeung lamun wajib naon intizarul ma'i nungguan cai ma'a hurujil waqti sarata kaluaran waktu lama sago lama sago maka moal meunang moal sampurna naon tayamumna aslan sama sekali bihilafi ma kalawan ihtilaf ma
bihilapin kalawan ihtilaf malaukan yen lamun bukti naon alma ucai ma'ahu eta tetap sarata jalma wa khofa jeung sieun eta jalma pautal wakti kana porotna waktu lau tawaddoa lamun wudu jalma fa innahu maka saestuna jalma la yajuju eta teu meunang lahu ka itu jalma naon tayamum alal madhabi netepan madhab liannahu lantaran saestuna jalma laisa eta lain itu jalma bipakidin eta eueuh lil ma'i kana cai fil hali dina harita summa hadhil masaqatu tuluy ari ieu masaqah tu'barohu eta diitung-itung masaqah masapah biwakti sholati kalawan waktu sholat al hadirati anu hadir bikamaliha kalawan nyampurnakeun ha kana itu sholat nyampurnakeun kana sholat hatta lawa sholat sehingga lamun tepi itu jalma ila manzilihi ka imahna jalma fi akhiril waktu dina akhirna tina waktu wajaba maka wajib naon qasdul ma'i ngamaksud kana cai wal wudu'i jeung kana wudu fa in pata mak jeung sanajan lapur naon al waktu waktuna awil i'tibaru atawa diitung-itung biwakti tolabi kalawan waktu neangan wala nadzara jeung teu ningali jalma ila awalil wakti kana mimitina tina waktu ar-rajihu ari kaul anu rajih inda Rafi'i monggo Imam Rafi'i al-awwalu eta anu kahiji wa huwa jeung ari awal al-i'tibaru eta kalawan ngitung bikulli waktin kalawan tiap-tiap waktu tilkal faridota kana itu kaparduan warojaha jeung parantos ngarojehkeun narjehkeun saha an-Nawawi Imam Nawawi asaniya kana anu kaduana wa huwa jeung ari itu nu kadua annal i'tibaro eta saestuna anu diitung biwakti tolabi eta kalawan waktu neangan al martabatus salisatu ari martabat anu katiluna ayyakuna eta yen bukti naon al ma'ucaina bainal martabata ini dina antara dua martabat bi antazida kalawan yen nambahan naon masapatuhu lalakona itu maun alama kana perkara yang tasyiru anu berudal ilahi kana itu perkara naon annaziluna anu turun kabeh watak suru jeung naon teh pondok watak suru jeung pondok itu masapah an hurujil wakti tina kaluarna waktu wa bidzalika jeung eta tetep dina itu martabatus salisah hilapun ari ihtilaf muntasyirun anu gumelar wal mazhabu jeung ari mazhab jawaju tayammumi eta ngameunangkeun kana tayammum li annahu lantaran saestuna jalma pakidun eta anu sepi lil ma'i kana cai fil hali dina waktu harita wa pisai jeung eta tetep dina itu lelempangan ziyadatu masyakotin ari tambah-tambah masyakoh karipuhan al halatu rabi'atu ari tingkah anu kaopatna ayakuna eta yen bukti naon al maucaina hadiron eta hadir lakin taqo'u tetapi na tumiba alaihi kana itu cai naon zahmatul musafirina pas sedak-sedakna anu lelempangan kabeh bi ayakuna kalawan yen bukti maun pi bi'rin eta dina sumur wala yumkinu jeung teu kongang naon al wusulu nepina ilaihi kana itu maun illa bi alatin kecuali ku alat walaysa jeung teu aya hunaka eta tetep dina itu tempat illa alatun kecuali alat wahidatun anu sahiji
li anna mau pikol istiqoi atau karena saestuna tempat tetapna nyicikeun cai la yasa'u eta henteu lega itu tempat illa wahidan kecuali sahiji. Wa pidzalika jeung eta tetep dina itu halatu rabi'ah hilapun ari ikhtilaf. Warajihu jeung ari kaul anu rajih annahu eta saestuna jalma yatayammamu eta tayammum jalma lil ajzil hisiyyi karena apes al hisiyyi anu bangsa hisi wala i'adata alaihi wala i'adata jeung teu kudu ngabalikan deui alaihi kana eta jalma ala hadzal mazhabi netepan kana ieu mazhab. Wallahu jeung ari Allah a'lamu eta langkung uninga. Alhamdulillah dicekapkeun bae sakieu. Atur nuhun anu kapiatur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.